Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang kali anu solih sareng soliha, kumaha kabarna dinten ayeuna? Ibu doakeun mugia diparinan kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu yang solih dan soliha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Patet pangdeui sareng Bumila di pengajaran bahasa Sunda. Bertemu lagi dengan Bumila di pembelajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna Senin kaping 8 Agustus tahun 2020 hiji. Hari ini hari Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Urang belajar bahasa Sunda. Kita belajar bahasa Sunda. Satu acan memulai ke pembelajaran dinten ayeuna. Sebelum kita memulai ke pembelajaran hari ini, mangga siapkeun heula buku sareng alat tulisna. Silahkan disiapkan terlebih dahulu buku dan alat tulisnya. Atos disiapkan sadayana, sudah dipersiapkan semuanya. Tong heula buku paket pangrumat bahasa Sundana. Jangan lupa buku paket pangrumat bahasa Sundanya. Satu acan diajar, urang maca doa. Satu acan diajar heula. Sebelum belajar kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Mangga diangkat kedua pandanganana. Silakan diangkat kedua tangannya. Ngadua dimulai, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang bade netelakeun pangajaran hiji nyaeta diri sorangan. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran pertama yaitu tentang diri sorangan atau diri sendiri. Ngalanjutkeun pembelajaran di minggu kamari, melanjuti pembelajaran di minggu kemarin. Nah, ayeuna urang nambahan di pengajaran urang nyaeta kagunaan anggota awak sareng ngabedakeun suara bahasa. Nah, kita tambahkan di pembelajaran kita hari ini yaitu kegunaan anggota badan dan membedakan suara bahasa. Saban anggota awak urang tentu aya gunana, samisal setiap bagian anggota badan kita mempunyai guna atau berguna. Misalnya, soca atawa panon kanggo ningali nempo. Mata gunanya untuk melihat. Cepil kanggo ngadangu. Telinga untuk mendengar. Pangambung kanggo ngarenghap atau ngambe. Hidung untuk bernapas atau mencium bau. Waos kanggo ngegel ngaganyem. Gigi untuk menggigit atau mengunyah. Lambei kanggo nyarios. Bibir untuk berbicara. Panangan kanggo nyepeng. Tangan untuk memegang. Sampean kanggo lempang atau lumpat. Kaki untuk berjalan dan berlari. Nah, di dieu aya kawi murangkali anu solih sareng soliha. Nah, di sini ada nyanyian anak solih dan soliha. Anu hafal laguna tilukeun ti imah. Yang hafal lagunya silakan diikuti dari rumah. Ieu namina jempol ngek. Ieu namina jempol ngek. Kedana teh urang teh kedagaretol. Ieu namina curug ngek. Ieu namina curug ngek. Cek curug teh urang teh kedah narurut.
Ieu namina jajangkung ngek. Ieu namina jajangkung ngek. Cek jajangkung, urang teh kedah ngariung. Ieu namina jari jingek. Ieu namina jari jingek. Cek jariji, urang teh kedah ngaraji. Ieu namina cinggir ngek. Ieu namina cinggir ngek. Cek cinggir, urang teh kedah malikir. Salajengna di dieu aya, selanjutnya di sini ada ngitenan sora basa vokal dina basa Sunda beda jeung dina basa Indonesia. Dina basa Sunda, suara basa vokal kabagi jadi 7 bagian. Suara bahasa di bahasa Sunda berbeda dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Sunda, suara bahasa vokal terbagi menjadi 7 bagian. Naon wae coba ditingali, apa saja coba dilihat. Aya huruf A, ada huruf A, I, U, E, O, E, sareng E, dan E. Nah, di dieu 7 huruf vokal dina bahasa Sunda. Nah, di sini 7 huruf vokal di bahasa Sunda ada A, I, U, E, O, E, jeung E dan E. Huruf E di dieu aya 3. Huruf E di sini ada 3. Anu make curek, anu biasa jeung anu make U. Yang menggunakan curek atau petik di atas E biasa dan menggunakan U. Nu ngagunakeun curek, yang menggunakan curek atau petik di atas kudu jelas, harus jelas. Lambeuna ditarik ka tukang, bibirnya ditarik ke belakang. Dibacana E. Lamun anu E, anu teu aya curekna, kalau yang E yang gak ada cureknya, biasa wae dibacana, biasa saja dibacanya E. Lamun anu ditambahan U, kalau yang ditambahin U, bacanya jadi E. Bacanya jadi E. Nu salajengna di dieu aya, dan selanjutnya di sini ada contoh suara basa A dina bagian awak nyaeta. Contoh suara bahasa di huruf A di bagian badan yaitu taar, dada, kening, dan dada. Contoh suara basa dina I bagian awak nyaeta biwir. Contoh suara basa di huruf I bagian badan yaitu bibir. Contoh suara basa E dina bagian awak nyaeta leungeun, ceuli, angkeut. Contoh suara bahasa di E bagian badan yaitu tangan, telinga, dan dagu. Contoh suara basa O dina bagian awak nyaeta soca, ramo, sareng waos. Contoh suara bahasa O di bagian badan yaitu mata, jari, dan gigi. Contoh suara basa E di bagian awak nyaeta sampean jeung rema. Contoh suara basa di bagian badan yaitu tangan dan jari. Contoh suara basa E di bagian awak nyaeta lambei, cepil. Contoh suara basa di bagian E
Di bagian badannya yaitu ada bibir dan telinga. Contoh suara basa U dina bagian awaknya eta buuk, tuur, huntu. Contoh suara U di bagian badan yaitu rambut, lutut, dan gigi. Anu salajengna yang selanjutnya numetkeun beda suara basa. Bisa dicontohkeun ku maca kalimah di handap ieu. Pek regepkeun ku hideuk cara macana. Untuk membedakan suara basa bisa dicontohkan dengan membaca kalimat yang ada di bawah ini. Silakan dilihat cara membacanya. Yudi kelas hiji, Yudi kelas 1. Aki ngagaleuh kursi. Aki atau kakek membeli kursi. Sekolah abdi baresi. Sekolah abdi bersih. Bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah. Iin nyandak sapu. Iin mengambil sapu. Amang moro heulang. Mamang atau paman memburu burung elang. Yati meser kamus. Yati membeli kamus. Mimin ngepel kelas. Mimin mengepel kelas. Ayat mersihan kelas. Ayat membersihkan kelas. Pun biang guru. Ibu seorang guru. Nah, di dieu ibu gaduh tugas pikeun murangkali anu soli sareng soliha. Nah, di sini ibu punya tugas untuk anak soli dan soliha. Pancen tugas. Mangga murangkali ngerjakeun latihan soal dina buku paket halaman 13, nyocokeun ku hidup huruf jeung kecapna. Seperti contoh di handap. Silakan anak-anak mengerjakan latihan soal di buku paket halaman 13, menyocokkan huruf dan katanya seperti yang ada di bawah ini contohnya ya. Ibu Bumila masihan contoh hiji pikeun anak soli jeung soliha. Bumila akan memberi contoh 1 untuk anak soli dan soliha. Di dieu aya huruf A jadina abdi. Di sini ada huruf A jadinya abdi. Nu salajengna silahkan diisian ku murangkali sadayana. Yang lainnya silahkan diisi oleh anak soli dan soliha. Di foto kirim via WhatsApp Japri Bumila. Di foto kirim via WhatsApp Japri Bumila. Tong hilapnya murangkali anu soli soliha. Jangan lupa ya anak soli dan soliha. Alhamdulillah pembelajaran urang dinten ayeuna atos rengse. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mugia anu diajarkeun ku Bumila kahartos ku murangkali anu soli soliha. Semoga apa yang ibu jelaskan bisa dimengerti oleh anak soli dan soliha. Hatur nuhun murangkali anu soli sareng soliha sadayana. Terima kasih anak soli dan soliha semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.